Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana nupi karesep kana dongeng Sunda garapan Sim Kuring Mang Aris. Nu dimana wae ayana, kusaha wae ayana, dimana wae alamatna wargi, ku istri, ku pameket anu anomna nu sepuhna, kumaha dararamang danget ieu pamugi bae sararehat wargi, utami nama sehat jasmani, sehat rohanina digambilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina panangtayungan atanapi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipiharep ku Sim Kuring siang kalayan wengi wargi sadayana sumangga nyanggakeun carita Sunda dina judul Asmara Badega karangan Mang Aris di Sukabumi bagian kahiji. Mangga dangukeun caritana nepi ka rengsena. Sor cai kopina, tarik tali kolorna, prung ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bubukaning carita para wargi sadaya. Keluarga Den Sanjaya harita keur kapapaitan kulantaran Parwati anu jadi pamajikan anak Den Sanjaya kabur geus tataun teu balik-balik. Harita Den Sanjaya nepungan Mang Dori. Badega bapana anu baheula sering ngasuh manehna keur leutik. Malah mah sering jeung Mang Dori Den Sanjaya teh papanggih jeung Den Sanjaya. Harita Den Sanjaya nepungan Mang Dori anu aya di lembur Cibarusah. Sanepina ka imah Mang Dori kasampak teh Mang Dori keur aya di tepas ngariung jeung anak pamajikanana atuh bungaheun Den Sanjaya teh. Mang Dori aya di imah teh. Sanepina ka imah Mang Dori terus Den Sanjaya uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den? Cek Mang Dori. Amang. Mang, kabeneran amang aya di bumi? Sim abdi aya kaperyogian ka amang. Sabari kitu teh sabari diuk ditepas nyang hareupan Mang Dori. Den, aya kaperluan naon Den? Amang mah asa rareuwas kasumpingan aden teh. Asa teu sasari Den. Dongkap ka rorompok amang anu sakieu kaayaanana Den. Amang mah jalma teu gaduh Den. Teu cara aden bumi gedong sigrong, ceuk Mang Dori sabari neuteuk ka Den Sanjaya. Kuring teh lebih tebih-tebih ti Bandung ka dieu teh teu aya sanes bade nyuhunkeun bantosan ka amang. Nya punten we Mang, kuring teh teu ngawartosan ti anggalna lantaran sibuk pisan seueur padamelan. Hapunten we Mang, sanes kirang sopan Mang, ceuk Den Sanjaya sabari neuteuk ka Mang Dori. Nya sawios Den, da amang oge terang yen aden mah jalmi sibuk. Aya kaperyogian naon Den? Aden ka amang teh? Ceuk Mang Dori kawas hayang geura-geura nyaho tujuanana Den Sanjaya ka imahna. Kieu Mang, tos hampir sataun langkung pamajikan kuring kabur teuing ka mana nepi ka ayeuna teu apal raratanana. Janten kuring nyuhunkeun bantosanana ka amang pangmilariankeun Mang nepi ka kapangi. Nya ka mana atuh Den?
tos ka bumi pun biangna teu acan ka Garut den. Atos mang malah mah kasaderekna ge atos, tapi nepi ka ayeuna teu aya raratanana mang. Nya ka mana tuh den pun istri aden teh janten sesah den. Milarian jalmi anu teu acan jelas aya di mana. Nya kumaha amang we mang, ayeuna mah hayu urang ngiring ka kuring, ajak sakaluarga amang ngiring ka Bandung mang. Mangga den, ke amang bade gentos baju heula sakedap nya. Sanggeus ganti baju, Mang Dori jeung anak pamajikanana indit ka Bandung. Imahna dititipkeun ka ninina malah mah titah dieusian ku incuna anu tos rumah tangga. Atuh bungaheun Mang Dori teh. Saentasna pamitan ka indung bapana, Mang Dori miang ka Bandung, sanepina ka mobil. Terus den sanjaya Mang Dori katut anak Mang Dori nu ngaran Galuh Parwati, anak hiji-hijina anak Mang Dori anu karak umur 18 tahun. Geser eta mobil maju ngajugjuk kota Bandung. Di jalan ngadadak eureun, terus Den Sanjaya neuteup ka tempat hiji restoran anu aya di Cianjur. Panona Den Sanjaya nuju ka hiji awewe anu keur diuk di bangku restoran. Mang, itu kawas pamajikan kuring Pancawati mang itu. Mana Den? Nya Den, itu Den Pancawati Den. Jeung sahanya Den? Nya jeung sahanya mang? Eta kawas anu deukeut pisan mang. Kawas caroge istri. Ceuk Den Sanjaya neuteup ka Pancawati pinuh ku amarah. Sabar Den, urang tuturkeun ku urang. Ti kaangangan Den, engke amang anu naluntikna Den. Kieu-kieu oge amang teh bin Den. Naon mang bin teh? Ceuk Den Sanjaya sabari neuteup ka Mang Dori kawas anu panasaran. Den, maknya Den teu apal bin Den. Badan Intelijen Negara Den, tapi amang teu lulus seleksi Den. Jadi amang ayeuna janten we hirup kieu Den, jadi TMD Den. Naon mang TMD teh? Asa ku aneh Den. Neh, ku aneh deui ieu mah. TMD sagala rupa. TMD teh naon mang? Ceuk Dan Sanjaya kawas panasaran pisan. Tukang macul di kampung Den. Heureuy Den, hapunten we Den lah. Oh, nya. Mang bener, kumaha amang we lah. Nu penting mah beres we mang. Amang aya wae. Ceuk Den Sanjaya sabari seuring ngagak-gak. Den Sanjaya lamun bareng jeung Mang Dori osok rasa kahibur. Ti leutik waktu kiat maja jumeneng keneh, Mang Dori hirup bareng jeung keluarga manehna. Den, amang arek kaluar heula Den. Aden ngantosan di dieu sabari di tenan amang ningalikeun amang. Kitu teh. Kumaha Mang? Den, kumaha Den? Sabari kitu teh leos we Mang Dori indit teu lila geus balik deui. Teu lila manehna teh indit balik deui ti restoran teh. Malah mah Mang Dori teh nalungtik. Nanananya ka pipir imahna sabari neges-neges yen
anu diuk di bangku restoran teh jelas-jelas Pancawati pamajikanana Den Sanjaya. Den, bener Den, eta pamaget teh carogena Den Parwati Den, istri Aden. Terus kumaha Den, tuturkeun wae ka bumina Den, apa kumaha Den? Ceuk Mang Dori sabari neuteub ka Den Sanjaya. Nya kumaha amang we Mang, sok lamun tos terbukti ku abdi bade dipirak Mang. Sok kumaha amang we, kuring mah mercayakeun ka amang. Lamun amang tiasa nyanak mobil mah ku amang nyalira Mang, teu kedah jeung kuring. Soalna kuring teh geus amek pisan ka Parwati teh. Jadi lamun geus terbukti aya kesalahanana mah ku kuring bade dipirak we Mang. Jadi terserah amang lah, nu penting mah geus aya buktina we Mang. Terserah amang. Ceuk Den Sanjaya sabari neuteub ka Mang Dori. Ari Mang Dori surti, nya Den, tenang, urusan kieu mah amang Den. Bagianana sanajan amang teu lulus BIN, tapi amang gaduh pengalaman Den. Tenang Den lah. Waktu di lemur, waktu aya bangsat maling, tanya katuka ka eta maling doma. Nah, amang bagianana mah Den nu tukang naluntik saha nu maling doma teh. Ari keur kitu Parwati jeung hiji lalaki teuing saha ngaranna kaluar ti restoran. Terus nu duaan teh naik motor. Geser eta motor teh ini tarik pisan. Den, jalan Den. Ayeuna amang anu jadi komando Den. Hapunten we Den. Tenang Den lah, pokoknya beres urusan Den. Sawios Mang, geser eta mobil anu ditumpakan ku Den Sanjaya. Katut keluarga Mang Dori jalan. Ari tepi ka Gang Leutik kereg motor eureun. Terus Parwati jeung lalaki anu teuing saha ngaranna turun ti motor terus asup ka imah leutik. Ari Mang Dori terus turun. Terus manehna ka warung ngadon ngopi. Sabari udut, sabari pura-pura kos intelijen we Mang Dori teh nanya anu di sebelah imahna hayang nyaho ka tukang warung teh. Ari si tukang warung apaleun pisan. Malah mah dicaritakeun sagamlangna yen eta imah teh dieusian ku salaki jeung pamajikan. Malah mah tos boga anak hiji. Ari geus jelas yen imah eta teh imah Parwati. Terus we Mang Dori mayar kopi jeung rokok terus pamitan ka tukang warung. Terus manehna muru mobil anu rada jauh ti dinya. Sanepina ka mobil kasampak Den Sanjaya keur nungguan. Kumaha Mang, saha lalaki anu bareng jeung Parwati teh? Ceuk Den Sanjaya kawas anu teu sabar hayang geura-geura nyaho saha lalaki anu bareng jeung Parwati. Engke di bumi Den dicarioskeun anak. Tenang we Den, tos apal ieu amang oge. Amang tadi naros ka nu tukang warung.
Cek tukang warung emang bener Den, eta teh bumina Parwati istri Aden. Terus kela Den lah pokoknya mah dijelaskeun nama di bumi Den. Pokoknya mah urang ayeuna mah geus nyaho yen Parwati teh saha terus imah eta teh saha. Jadi Aden mah teu kudu mikiran Den soal ieu mah urusan amang Den. Nya atuh mangga Mang syukur ari geus apal mah kuring tadi jadi tenang Mang. Geleser we mobil teh maju ngajugjuk kota Bandung. Sanepina di kota Bandung Crut Den Sanjaya Mang Dori katut keluargana Mang Dori turun di mobil. Terus Den Sanjaya ngasupkeun mobilna ka garasi. Terus Mang Dori jeung keluargana asup ka jero imahna Den Sanjaya. Pamiarsa, dongeng Sunda dina judul dina judul Asmara Badega bagian anu kahiji cekap nepi ka dieu enjing kukuring disamper deui. Bagian kadua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.